Oh iya, aya email masuk. Assalamualaikum, yang terhormat Bapak Pimpinan Kepala. Oh, Risha gawe, kumaha sih ha? Pembelakan teh lalayu gitu pararai, kumaha sih gawe teh? Sia teh digaji ku aing. Gawe sing kalau cerega teh sia. Kieu carana mah atuh bangkrut aing. Pak, waalaikumsalam. Kumaha nih pepelakan? Alhamdulillah, pepelakana sehat Pak. Teu aya nu kena hama. Kumaha teu sarehat atuh diurusna oge kumane. Ajan gaji dibayar murah, gawena capek. Tapi pogaan maneh mah halus pisan nih. Mantap. Alhamdulillah Pak, ajan gaji murah, tapi masih aja dipayahani kemurahan Pak. Gawe oni emang capek, tapi insya Allah bakal ngajadikeun mental oni lebih kuat. Juga tempe. Kok juga tempe sih? Lembek atuh tempe mah. Maksudnya teu lembek Pak, jika tempe mendoan. So wae. Pokona mah oni mah keren dina begawean mah. Intina mah geus gawe we sing benernya. Insya Allah gaji mah nuturkeun kene geus waktuna mah. Yang geusnya saya rek ngecek ladang sejen heula. Ngadenge mah bakal aya kepala cabang nu anyar nih ka dieu. Kos nama poe ayeuna datangna da. Oh, nya Pak, siap. Mangga, Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Dulur-dulur ulah mandang jelema dina status sosialna da Gusti Allah mandang hamba Bisaan si bos minta orang tugas di dia pas jeung suasana sejuk nyaman ramah. Oh, mantap lah bos, nuhun bos. Buatin janda ide. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak. Bapak kepala cabang nu bade ditepatin di sana. Yes, betul sekali. Perkenalkan, saya Anjas Ahmara. Jadinya sa Asep sana. Mun Pak. Oh Abi iya, Asep. dimana Asep teh Allahu Akbar. Mun. Ya amat, bos. Eling atuh. Tempatin. Jadi naon di dia? Dipercaya pikeun koordinator lapangan. Allah. Besok ngecekan ladang Pak. Uyuhan mana jadi koordinator gitu. Alhamdulillah Pak. Bener gawe. Mun. Orang atasan mana ayeuna. Terus ini orang yang mana ya? Kantoran di mana kantor? Ngopi. Enggak Pak, Pak Asep diantar ke ruangan kantor Bapak. Oke. Kebetulan lah. Bukan, Pak. Buru. Berat Pak tadi. Cangkel. Oh, ya Pak. Mana? Yuk. Yuk. No, Pak Asep.
Oh iya kantornya Pak Sep. Mun. Lumayan jadi. Saya tengah dadak ya Pak Sep. Dipindahkan ke cabang dia kepala pusat. Bisa lagi can nyaho ya can apa kepala pusatnya di mana anyar. Oh, di mana anyar kepala pusat. Mudah-mudahan atuh sing betah di dinya, Pak. Kudu betah. Mana yang kudu betah di bawah perintah orang. Insyaallah. Kudu gesit. Siapa? Aya nu bisa saya bantu dia Pak? Yuk cuaca ngopi. Kan ngopi saya. Oh, entas satu. Ini ngopi ya? Asep ikan nanya. Naon? Jen ken. Ini kopi. Kenapa ya, Pak? Kopina Dog Eat Mystic. Naon tah, Pak? Medok pahit amis saltik. Salah. Siapa? Sip. Bawa deh. Boleh. Pak. Pak. Udah Pak ya kopina. Tuh, ya. Mana? Astagfirullah. Nah, apa? Kan Dog Eat Mystic. Ya kan ini medok, pahit. Medok di mana nanti coklat gitu? Nah, kan Bapak tuh ngomong kopi deh. Black coffee. Kopi hitam. Oh, berarti salah Pak. Salah. Ini teh kepala. Tenang naon? Oh, digating. Orang pakai sarean minum kopi. Nah, tamu kecapean beureun Pak. Meureun nya perjalanan jauh, Pak. Nuhun pasirnya, kopinya. Pasir kopi mah. Lo. Entas Pak. Mantap. Asep mereka salah adanya. Ya, sok. Enggak. Sip. Pak, Yuk, Waalaikumsalam. Oh iya aya email asup. Assalamualaikum yang terhormat Bapak Pimpinan Kepala Pusat. Dengan ini kami dari cabang Kampung Bareto bernama Asep, jabatan sebagai koordinator lapangan, ingin memberitahukan bahwa kepala cabang di Kampung Bareto yang baru cara memimpinnya kurang baik. Saya harap Bapak dapat mengevaluasi atau menegur pimpinan kepala cabang di tempat kami bekerja ini. Kami juga berharap Bapak dapat menindaklanjuti permintaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh, iya mah teu bener. Kudu segera ditindaklanjuti. Iya kebenaran aya nomor telepon ieu. Telepon lah langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten sareng saya. Abdi Mario Jambul, Kepala Pimpinan Pusat. Waduh, suatu kehormatan pisan ditelepon ku pimpinan kepala pusat. Nami Abdi Asep Pak, koordinator lapangan. Nu di cabang ieu Kampung Bareto. Oh, oke. Hatur nuhun informasinya Pak Sep. Nya bisa mi Pak. Mungkin Abdi langsung terjun ke lapangan. Pura-pura ngalamar gawe kadinya. Oke Pak, diantosnya. Muhun. Oke. Tos heulanya Pak Sep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap-siap acting ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Tong manggil bapak. Bapak kan kernyamar. Arek ngelamar jadi tukang kuli. Poho, Pak, Sep. Pak deui. Hampura, Pak. Terus Asep kudu nyelukan naon ka Bapak? Panggil we Mul. Oh, oke siap atuh Mul. Mantap. Mangga satu, kurang langsung ke kantor Mul. Mangga. Mangga Mul, kalebet. Iya sok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tas, sa. Kejero we, Sep. Kejero, Asep, Pak. kejero. Pak. Sep, naon sih Sep ngaganggu we, Sep? Aduh. Capek aing istirahat. Anu Pak, aya nu bade ngalamar gawe jadi tukang kuli pacul. Saha? Coba tak kejero, jero mana? Kalebet. Mana? Iya, Pak. Kok ka diuk kita sadiuk. Sembarangan. Sep, ieu nu ngamar gawe ka perusahaan orang. Nuhun, Pak. Sangran. Muliana Pak, dipanggilan Mul. Mana bener yang gawe di perusahaan orang? Bener Pak. Orang bosna di dia. Mana kudu taat ke peraturan orang. Bener yang gawe di dia. Jeung aya hiji deui syarat. Tapi ya, orang yakin sih mana mau sanggup. Mana cuma susah soalnya. Hanya tuh syaratnya Nun pasar 2 juta langsung gawe. 2 juta mah teu aya Pak. Geus ngabis nyaho orang. Potong gaji selama 2 bulan. Tapi kok Pak, kayak banyak segala sih. Mana bawaan orang? Cicing we. Tunggu dulu bawa omong. Berapa? Geus sih mau dengan orang. Sanggup potong gaji 2 bulan. Gaji mana kan dia 4 juta. 2 bulan, mana buka kene 3 juta. 1 juta 2 bulan. Sanggup. Ya Pak, saya. Nah. Sep. Angon ya, angon. Naon atur. Job desk-na naon di dieu, gawena naon. Paling bagian macul atau ngarawat tanaman. Tong we saya lah. Siapa? Soalnya ninggalin bunut lagi, yo keahlian. Ninggalin bunut lagi. Ya, ini saya nama mulai gawe bejaan cuma pegawai nama Wasep. Siap. Ya. Siap. Oke, yuk berangkat. Terus saya. Ayo. Segala dang. Ah. Terus mau. Wasep teh lah, eta mau dia lah mau. Yuk. Santen ka ladang. Bersihan lah sepatu orang. Kotor. Ya Pak. Mana pakai lengan? Baju tuh, pakai baju atuh. Bener tuh. Bener cek si Asep, kepala cabang di dia tebener perilakuna. Ini dah. Jadi kotor sepatu, bajunya kotor semua. Ini gawe. Pak, ayo. Pak, bener kan? Si Asep kepala cabang gigi itu bener Pak. Tuh Sep. Bisa-bisa hancur ya lamun pimpinanna kos gitu. Itu kan jelas pecat Pak. Sabar Sep. Nanti aya waktunya. Oke Pak. Ini orang ke ladang, tapi ku Asep kenalkeun kebaturan Asep, anu sok urusan ladang. Sangar anak. Oni Pak. Halus pokoknya Pak, pagaweana rajin deh. Wah, bener. Serius Pak, tapi ku Asep dikenalkeun deh. Oke. Itu Pak. Emang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, dia aya baturan anyar. Waalaikumsalam. Kita bakal gawe bareng jeung Oni di dieu. Sok tah kenalan lah. Oni Mulyana panggil we Mul.
tos lami Kang gawe di dieu. Alhamdulillah Kang, aya 10 tahun mah. Wih, gila oge nih nya. Nuhun Kang. Nyunkeun bantuannya Kang. Ajarkeun abdi cara ngurus pelakan di dieu. Oh, nuhun Kang, insyaallah. Entos kitu we nya. Abi arek ka kantor heula. Mangga. Eta Kang, sabuton Kang, enak Kang, dukut-dukutna Kang. Oh jungkut ieu ngajo. Jarang tuh ya. Kang Mul. Wah, ulah nyiram tanaman pas panas poek ieu sing parae. Kanyaon si bos bisa carekan atuh ieu mah. Ah moal Dani teh nyangun ieu bosna oge. Gitu Mul. Sanajan eueuh bos oge. Gawe ulang kudu alus. Hasil lagi be alus deui. Punten nih. Urang kan teu apa lain nyiram kemang wayah kieu Lalayu. Geus ana mah cabutan we jukut-jukut geus paranjang tuh. Ayo. Bener nu diomongkeun ku si Asep. Pelakan pararai ieu ieu bersih gawe bisi jelema mana teh. Nek. Oh. Nek. Oh. Oh. Aya naon sih anja sambek-sambekan. Poe. Oh. Punten Pak, aya naon nya? Ari sia gawe kumaha sih ha? Pelakan eta Lalayu gitu pararai. Kumaha sia gawe teh? Sia teh digaji ku aing. Gawe sing kaleuh cenah atuh sia. Kieu carana mah atuh bangkrut aing. Punten Pak. Hampura Pak. Dia hilap koni. Tadi pas panas poe koni disiram jadi layu pelakanan. Bener nyadak teh masih kena ngabela. Padahal urang salah. Kudu otak dipake. Sia teh 10 tahun gawe di dieu. Panas poe disiram keneh we atuh kumaha teu modal tanaman. Hampura Pak, oni hilap Pak. Hampura teu cukup ku hampura. Hah? Amun kieu saha nu rugi perusahaan nih, perusahaan nu rugi. Hah? Sia duaan teh digaji hasil tanaman. Sia gede. Hah? Amun rumah saanyar loba tatanya ka dieu. Anu geus senior maneh supaya diajarkeun. Paham teu? Paham. Hah? Poe ayeuna maneh duaan gaji poe ayeuna dipotong. Anggap poe eta bikin ngagantian tanaman anu modar. Hah? Kali deui ngalakukeun kesalahan dipecat we sia Pak. Allah itu Pak. Kan soalnya disengaja Pak. Budak anyar sih Allah sok keluar. Aya sanasib sia. Soalnya ada pecat we. Minta dilawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon ieu teh? Teu saramangat Ieu bos ka dieu Sep. Adat-adatan. adatan kunaon? Pelakan pararae. Kok bisa? Terus Sebenarnya eta pelakan kurang parae. Kurang teu apa lamun tengah poe disiram bakal layu. ngambek masalah kitu hungkul? Heeh. Terus si Oni ngaku eta perbuatan si Oni. Poe ayeuna si Oni jadi teh gajihan. Meni ampun bos teh. Padahal mah eta mah cuma saukur layu. Itu pae. Kayaknya bisa seger deui. Jolim bos teh. Kedeung, urang ngapal teh heula.
protes naon, Sep? Protes naon? Di ruangan saya. Mas Sep, ilmu ke ruangan saya. Ayo protes naon, Sep? Sok. Jadi kieu Pak. Kunaon cuma masalah sepele, tapi ke hak nasional itu dibikin. Kalau sok balaga jadi pahlawan. Masih kena betah di dia. Hampura Pak, masalah kepelakan kamari lalayu eta kesalahan di saya Pak. Oh jadi mana pelakuna? Kunaha teh ngaku? Tadi narik ngaku, malah si Oni manten pura-pura salah. Poin terakhir, mana yang lebih mangga angkat kaki di perusahaan itu. Pak, sabar. Masa keterlaluan deh. Sabar sih. Itu hari jelema susah mah, adatna gede. Wanian sia, aya atasan sia. Sakalian sia ge angkat kaki. Angkat kaki. Dengi Pak, saya mau angkat kaki di perusahaan ieu. Lamun lain kepala pusat langsung mencat saya. Oke, nantangan kan? Telepon guna, langsung dipecat mana? Buktikan Pak. Angkat kaki sih yang di sini. Halo. Kok gimana sih bu? Asal mana nyaho ya. Iya Bapak Mario Jambu. Anu selama ieu kumani direndahkeun. Kumaha Pak? Puas atas segala kelakuan Bapak mimpin perusahaan ieu. Hampura pak. Hampura pak. Teu kudu ceurik, setiap nu ditanam pasti menang buahna. Tah ieu buah nu ditanam selama iku Bapak. Hampura pak. Beri abdi kesempatan ini pak jangan rubah pak. Mana abdi dipecat kumaha pamajikan pak. Hampura Pak. Mangga tuh pali ditutup handphone. Tos, kudu bisa. Sep, kalukan si Wani bejakeun ulah gawe deui gitu. Oh, siapa? Nih. Salukan ku bos. Ayo naon Sep? Cek bos ditaeureun gawena. Astagfirullah, urang pecat Sep. Mungkin. Coba we sampeurkeun heula ka kantor. Ayo buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kajroni. Ini ada Kang Umul di dieu. Halus di bajunya. Jadi kieu nih, selama ieu Kang Emul teh kepala pimpinan pusat. Ngaran aslina Mario Jambur. Aduh, hampura Pak. Selama ieu teh abdi sok merentah-merentah. Lama gue di ladang. Geus tenang naon nih. Malah maneh anu loba mere ilmu ke saya. Punten Pak. Cik si Asep bener lain. Abdi dieureunkeun. Hampura kalau abdi naon nu Pak? Bener cik si Asep, maneh gawana harus dieureunkeun. Maksudna Pak? Geus. Maneh ayeuna ulah gawe macul deui. Maneh kurang diangkat jadi kepala cabang di dieu. Bener Pak. Subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, Allah akbar. Mungkin ieu disebut manjada wajada. Sanu bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kun payakun. Mun ceuk Gusti Allah jadi pasti jadi. Subhanallah.
Setopok. Pai setopok. Kian. Oh ya ya. No banyak no. Orang mendadak ya. Kian. Jadi geulang. Kampung Bareto yang baru cara pemimpin kepala pusat dengan ini dengan ini Ini salah. atau yang baru cara memimpin Aduh. Action. Assalamualaikum. Abdi Mario Teguh. Mario Teguhnya lu. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten sareng saya. Abdi Mario Mall. Kepala pemimpin pusat. Mario Mall, Mario saha. Saha lu geoen. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten sareng saya. Abdi Mario Mall, kepala pimpinan pusat. Waduh, suatu kehormatan pisan ditelepon pemimpin kepala pusat. Nami Abdi Asep Pak, koordinator lapangan di Kampung Bareto. Oh, Ampura Pak. Terus Asep menyalurkan bapak naon atuh? Lucu gitu. Iya, norek ngalamar gawe teh. Nah, iya. Ya Allah. Cocoknya jadi pacul itu mah. Mana? Iya Pak. Tawakan dia kita sadiuk. Sembarangan. Can attitude-nya masih bener. Oh iya naik kamar gawe teh. Nuhun Pak. Sing euceuk tuh nang jelema teh Sep. Anu. Iya naik. Kan jadi tukang pacul. Nuhun. Gagang pacul. Oh iya naik kamar gawe teh. Nuhun Pak. Sing euceuk atuh Sep nang jelema teh. Terus nu di jelema we di dunia ieu. Karunya Pak butuh pegawaian. Ningali tetek nama ngopi karunya sia ini nilai nyawa ya. Ini sia nyawa. Asyik. Oh iya norek ngalamar gawe teh. Nuhun Pak. Tapi sing bener ge mah mun yang jelema norek gawe di perusahaan ya. Ka bener. Karunya Pak butuhin pegawaian. Minimal manusia ulah alien. Tuh kan. Aing selalu aing mah. Wabila. Ayolah, tayang Nah. Gede sih yang nonton dia untuk cari kan tuh. I'm so sorry. Baik kira. Bisa. Bisa alien. Jangan deuri. Deuri. Ih, belum atuh mau beres-beres. Iya, nori ngalamar gawe. Iya. Keng mah mun yang nganjil mah arek gawe ka perusahaan urang. Lu bener. Kayak anjil mah. Ulah kunyang.
Ulah seri. Mandi sama kaki. Ese mon. Ese gabung. Rese wah. Ese. Lembaran dia baca. Kunaon leh mak? Anjing jadinya nih, ulah denger anjing. Oh iya, nu arek ngelamar gawe. Nuhun Pak. Sep. Iya nya. Engke. Mun yang lain tuh mah arek ngelamar gawe ka perusahaan urang. Oh bener. Nyaman jelema. Ulah ada budak. Tapi saya ngerti sih. Coba ngerti sih. Pernah nyanyi aktifin teh? Namun anu direndahkannya teh kieu teh. Oh cuma ini ya gini. Namun aktifin mun direndahkan. Cuma ini kamu. Oh iya, narik ngelamar gawe ke perusahaan orang. Nuhun. Umur berapa umur? Hei, umur berapa? Oh deui Pak. Semuanya umur poho. Satu bulan. Aduh ini masuk akal gel. Bos udah punya umur. Itu bos. Action. Sep, iya narik ngelamar ke perusahaan orang teh iya. Nuhun Pak, nuhun. Oh di jelema. Harunya Pak butuhin pegawaian. Iya, paham saya ge. Maksudnya di dunia ya emang oh di jelema. Pak opak mah jelema di Indonesia teh 1990 45. Udah sehari. Rada iya sih. Rada tahu. Tapi karunya Pak butuhin pegawaian. Tapi ulah gitu, ge hargaan tuh. Ngelamar ke orang minimal S1 di S6. Jujur aing mah geus Aing ada. Wajar kene lho. Yang sini sudah ada sih gua atasan. Yo, kurang geleta aing sama deui eta. Propes gue tak ganti we. Yuk, urang mah geus ngageleta anjing. Paham saya ge. Ini orang dia kan, orang kampung Bareto kan. Pulang mentang-mentang Akam sih, anak kampung sini. Kok sendiri sih? Tadi nggak bisa. Oh, sih. Dari dulu deh. Sep, iya nuarin ngelamar gawe. Sini. Lari. Tuh action. Tadi narek ngaku, cuman kura-kura. Ninja. Nih, dia aya baturan anyar. Ke bakal gawe yang Nyunkeun abdinya Kang. Nyunkeun abdi. Nyunkeun bantuannya Kang. Abdi ajarkeun pepelakan di dieu. ajarkeun abdi ajarkeun. Nyunkeun bantuannya Kang. Cara abdi. Ulah nyiram tanaman pas panas poe kieu. Sing parahe ke tanamanna bisa dicarekan atuh ieu mah. Moal nih, moayang teh seger meureun waya ki oge naon? Ulah mang. Ulah nyiraman tanaman pas panas poe kieu mang. Emang mang kieu eta. Ulah nyiram pas panas poe kieu mang sing parah. Mual. Ulah nyiram pas panas. Naon sini? Mual. Ulah nyiram tanaman pas panas poe kieu sing parae. Kanyaon si bos bisa carekan atuh ieu mah. Ah moal Dani teh nyahun ieu bosna oge. Sangajan bos ke mang. Astagfirullah. Ulah gitu mu. Wow. Naon si Anjas marah-marah?
marah. Kamu pelakona. Nah, tengaku. Tadi narik aku si Oni manten pura-pura salah lahir. Serangannya. Itu kenapa? Ampun apa? Kudu ceri setiap Punya pada dah. Ngali. Berapa? kudu ceri Tapi minta ampun apa? setiap mau di taman pasti lah bulan. Kudu ceri setiap buah pasti menang buah. Setiap buah pasti menang buah. Action. Bener nih, mana ada direnten gawe naik Asep. Bener sih Asep kan, bener. Kampung Barito yang baru, cara pimpinannya kurang baik. Saya harap Bapak dapat mengevakuasi. Boleh